Hiji mangsa di hiji rumah sakit. Aya guna mencatur antara pamajikan jeung salaki. Pamajikanana keur gering berat. Kieu obrolanna teh. Kang, abdi teh bade maot, Kang. Akang kedah janji. Janji neng, janji lah. Sing enggal damang we. Tapi abdi teh bade maot, Kang. Akang kedah janji. Lamun abdi geus maot, akang ulah waka nikah samemeh tanah kuburan abdi garing. Janji neng, janji cenah. Cek salakina. Janji, Kang. Akang kedah janji nu kadua. Naon janji nu kaduana neng? Akang kedah nyeboran kuburan abdi tiap dinten. Ira adek garingna tuh. Wak, si Iman wak, kamari motokopi STTB, sertifikat nana, sebab diminta ku bagian personal ya Rama, tak geus motokopi STTB, ari geus nepi ka Rama tinggalin nu aslina tehnya, balik deui tah, si ieu teh, si Iman teh ka tukang fotokopi nanya kieu, mang, aslina mana cenah, si Mang teh ngajawab. Saya dari Solo, Mas. Man, rek nanya man. Pertanyaannya standar sah. Pokoknya mah loba nu nyarahueun. Sok manya teu bisanya. Aya opat manuk dina kabel listrik. Nya ditembak hiji tinggal sabaraha? Opat manuk dina kabel listrik. Tuluy ditembak hiji tinggal sabaraha? Tinggal 3. Nah tinggal 3. Nya kan modal hiji. Lain. Naon atuh? Nya eta opat. Non teh eueuh beak sabab nu 3 kabur teh geuningan. Nyaho teh jawaban eta? Teu. Tapi aluslah saya resep cara berpikir di dinya lah. Sok aya nanya, lamun aya awewe nya duaan anu hiji nyekel es krim anu tina gagangna teh kon nya. Tah carana teh dikulum di kolomo gitu. Es krim tadi di lamotan inu hiji deui tina cup sarua tapi eta mah di lamotan make sendok. Kira-kira di antara nu dua eta nu geus kawin nu mana? Make sendok. Nah, Da geus biasa. salah man. Naon? Lain nu make sendok atanawa di kolomo. Kira-kira nu duanana bakal katingali geus kawin atawa henteu tingali aya cincinan henteu leungeunna. Hiji waktu aya budak man. Pinter budak teh tah sakola di SD Impres Lita Karya. SD Impres Lita Karya Cililin. Tah manehna teh menemukan hiji karya ilmiah nuker dipresentasikan. Cenah saudara-saudara abdi budak SD tapi bisa cenah ngawinkeun dua tumbuhan yang berbeda cenah. Naon teh cenah cek guruna teh. Tah ieu Bu, abdi bisa ngahijikeun sampe jeung kalapa. Dihijikeun nya. Jadi tangkal naon? Getuk lindri Bu. Aya panganten man. Cek si awena teh. Duh kakang cenah. Abdi teh tadi wengi ngimpen cenahnya kieu tah sorana teh. Kakang, tadi wengi abdi ngimpen. Nyimpen naon nyi? Abdi ngimpen di pasian kalung ku akang, kalung emas. Kalung emas? Waduh hebatnya. Naonnya Kang hartosna? Ya cewek pokoknya mah tinggal liweng keongi. Si awewe na teh GR temannya mana? Wah cenah ke peuting jiga nama dek dibere cenah. Peuting na tah si lalaki na teh mawa kotak man. Kotak na teh dibungkus kado. Geus deg-degan we. Tah gancang carita dibuka we. Ari pek teh gorehel teh jerona man. Aya buku tulisanna kieu tafsir dan arti-arti mimpi. Poe naon mahnya aya
turis di Jepang. Nyawanya man, turis di Jepang naik taksi di Bandung. Tak kusabab manehna meureunnya merasa nasionalis pisan keur dina taksi teh ngomong kieu. Pas ngaliwat taksi apa ini mereknya? Ini taksi merek ini cenah nya biasa tanya taksi di Bandung. Bukan mobilnya cenah. Mobilnya Toyota Pak. Tuh, Toyota memang bagus nih dari Jepang nih. Terus gitu pas keur maju ngaliwat di tadinya di salib naon ngaranna teh disiap ku mobil taksi nu lain merekna teh Nissan. Cek mana teh. Tuh Jepang nih Nissan nih bagus nih. Bisa ngebut nih. Gitu. 3 kali tah. Nu sakali deui mah di ieu deui naon ngaranna teh disiap deui ku taksi nu hiji deui. Bagus nih. Itu mereknya Mitsubishi nih. Dari Jepang nih bisa ngebut nih. Cenah kitunya. Geus 3 kali tah si supir taksi teh keheul tah. Padahal teu jauh tah ti manehna teh ka naik teh alun-alun nepi ka Kings lah sebut we ti dinya muter tah saeutik ngan deukeut. Berapa nih cenah? 1 juta cenah. Wah, mahal sekali. Masa cenah dari situ tidak terlalu jauh kan cenah? Iya, tapi ini argonya dari Jepang cepat sekali nih cenah. Cek si supir taksi teh gitu. Hiji waktu, barudak wa. Aya keneh, man. Tah hiji waktu aya lalaki datang nya ka pasantren nya. Biasa teh we untuk menenangkan diri urang kitu nama. Tah datang we. Duh cenah ajengan cing bantosan abdi cenah. Nyuhunkeun cai lah nenangkeun diri. Nah kunaon kitu cecek ajengan teh. Muhun abdi teh nembe apal cenah dinten ieu teh. Rehna pun adi teh ternyata teresep ka awewe alias homo teh nya. Kitu. Reuaseun tah si kiaina teh. Astagfirullah diga kituna cep cenah. Mah teh ieu leueuh cai cenah. Kitu nya. Tah ini tanya geus nginum cai teh carita pondok carita balik we. Isukna datang deui. Aduh ajengan cenah cing abdi pasihan deui cenah cai. Kunaon deui? Aduh abdi teh nembe terang. Rehna pun lancek ge sami teresep ka istri cenah. Ku kituna cenah nya eta keluarga teh. Duh cenah ya. Eut. Pasihan cai. Tah. Pendek carita balik we nya. Poe katilu datang deui tamawa. Si lalaki eta teh cenah. Duh ajengan cing ayeuna mah cai teh sing rada seueur cenah abdi teh hoyong tenang pisan cenah. Tenang naon? Nya tenang we hayang tenang hirup teh nya. Hate. Dugi ka kituna encep cenah. Nah di keluarga encep teh teu aya nu resep ka istri. Aya cenah ajengan. Saha? Nya eta pamajikan abdi cenah. Harita di jero imah ngan saukur duaan. Nyi Imas katut salakina jang odang aya obrolan siga kieu. Kang, tingali atuh tuh tatanggi urang. Lamun rek indit gawe teh. Sok, cium heula. Geus celengok nyium, tuluy mere kembang ka abdi teh. Cing atuh tiru itu, Kang. Ari Nyai. Nah kumaha atuh akang kudu kitu? Nya atuh nu romantis, saeuting atuh Kang akang teh cing bisa henteu siga kitu. Hayang paeh. Nah, bet hayang paeh. Banyak atuh. Pan akang terkenal-kenal acan jeung pamajikanana. Si Iman ditanya ku guruna kieu. Man, nah teh sakola kamari? Iya Pak, punten pun adi cenah. Gering Pak, gering panas. Abdi kedah nungguan. Bohong, maneh mah Iman. Apan kamari bapak ge ningali adi Iman mah keur ulin. Bapak ge ngabohong. Nah, bet ngabohong. Da abdi mah teu boga adi, ye.